Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasbadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyiduna wa nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para sesepuh anu sami nampak hadir kalintang budi simkuring dihormat, jamaah pangaosan dimulai remaja, remaki, remani, rematu sami disimkuring dihormat. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna diwuh rahmat sinar maghfirah Allah. Turmugia keberkahan ieu riungan sekaligus keagungan ieu wengi, yakni wengi Jumat. Mudah-mudahan doa urang mesin aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sadayana, rupina dina ieu kesempatan disimkuring rek ngobrolkeun dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saurna la turadu da'watuhum, Allah moal rek nolak kana du'ana jalma. Numana jalma nu moal ditolak doana, hiji saurna imamun adilun, pemimpin nu adil ku Allah moal ditolak doana. Lamun urang berbicara tentang pemimpin, kabeh ge jelema teh pemimpin. Jadi lain ngumpul orang ke pejabat nyebut pemimpin teh. Tak pemimpin nu adil. Ketika jelema jadi pemimpin nu adil, mangka eta jalma di mana ngadoa Allah muarek nolak kana doana eta jalma. Nah, kumaha pemimpin nu adil teh? Pemimpin nu adil neuneuh hiji perkara dina tempatna pemimpin adil. Mun urang ngomongkeun pemimpin, urang pemimpin naon? Pemimpin di rumah tangga. Mata cek Nabi, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Anjeun teh pemimpin, sakabeh pemimpin bakal ditanya tentang kepemimpinan. Menjadi pejabat berarti mimpin di jabatanana. Urang maka beneran terjadi pejabat, mimpin di kehidupan rumah tangga. Aing baca laku si oleng. Mimpin naon aing? Mimpin awak. Badan urang bakal ditanya, dipakai naon siapa leungeun? Bakal ditanya. Tak ketika orang jadi seorang pemimpin di rumah tangga bisa adil, maka ketika ngadoa Allah muarek nolak kana doana eta jelema, langsung ku Allah dijabah. Contoh bisi urang boga pemajikan leuwih ti hiji, rek 2, rek 3, rek 4. Tak cik boga rek barudak mah boga pemajikan 4, Batman. Boga pemajikan cenah 3, hebat men. Nu hiji cemen. Can hiji acan no comment. Repek.
Tinggali kurang ketika orang buka pemajikan leuwih ti dua hiji, dua leuwih ti hiji, dua umpamanya mangka nu adil, jalmu anu adil, nu bisa ngeun hiji perkara di tempatna cek tadi itu adil. Contoh mun urang boga pamajikan 2, 3, 4 pagi menangkeun ku agama rek wae. Beda arti bahwa aturan pemerintahan bos dua majikan teh sia ini menang wur tuh liur tak aing mah juga liur ngomong-ngomong pajarna di aing mau diangkat eta Jumaat cenah lamun pemajikan di mau diangkat imam Jumat cenah lamun kiai pemajikan hiji cici bukan mau komen kali ini mendoakeun mudah-mudahan Pak Wan segera menang deui. Kali. Lamun urang boga pamajikan leuwih ti 2, jaman wadil teh lain boga duit 1 juta di 500.000 ewan lain. Ceuk agama ketika nu adil boga pamajikan 2 ditingali bebanna mun kolot bebanna gede beda merekna. Ini masuk ke ojol buat duit 1 juta kalau kolot 700 kolot 200 kalau mau ada 800 saya gak dapat padahal ditingali kebutuhannya lamun kolot kebutuhannya anaknya 5 barang dinu ngora mah anakna teh ngan 2 mangka mun duit 1 juta teh 700 dikeun kanu kolot anu 300 kan wae itu adil cek agama. Ketika jadi seorang pemimpin orang di rumah tangga bisa menegakkan keadilan, maka ketika doa ka Gusti Allah dijabah doa. Urang kali berpikir naon si aing ngadoa ke kehidupan tapi kunaon menangkeun susah jeung susah wae sulit kana dijabahna bahwa orang decan bisa menegakkan keadilan. Alhamdulillah cenah duit mah aing rasa teu pernah cenah sugan gelap-gelap duit tegubrak jeung pamajikan pan di antara nu ngahesekeun kana rezeki teh salahin sok nekat arabu brak bukan gitu pamajikan gitu kan. Teh sok sulit rezeki teh. Lain nyelapkeun eta mah nyelapkeun mah lain deui. Ya masa aya ge salah ieu. Ye. Direk berangkat pemajikan dan hari itu mah nyelapkeun sakali jangan rokok ya silakan saja. Iya sok mukat deh gitu. Ngerete ke pemajikan dipilih teh jang pecil unggul si goblok. Film pemajikan butuh nyata butuh hese kita mencetak bola karek golosor 20.000 gitu. Padahal bubrak lalu buka sifat itu jelas lagi ke pemajikan jadi susah rezeki. Tapi ketika jelas pemajikan salah dibubrak aja pemajikan benang duit 1 juta dikeun 100.000 mah ieu wayahna yang keperluan bapak tak bubrak model gitu katanya cenah gampang ke rezeki salah gitu teh. Tak urang rada hese rezeki teh pikiran kurang bahwa aing teh teu adil keur mimpin di rumah tangga sabab ketika pemimpin nu bisa negakkeun keadilan tomang-mang doana langsung dikabul ku Allah. Allah daya alasan keur nolak eta doa. Ji cenah penyampaian dieu bisa geus. Mobilna kabiasa mah nu jadi bumi. Anu kadua saurna as-shaimuna hatta yuftiru. Jalma nu Allah moali tolak doane, jalma nu keur puasa tapi kabuka. Mata kuduna ketika orang berpuasa lobakeun teh doa. Ari urang mah lain ketika berpuasa ngelobakeun teh molor.
Dobrak ya yo. Lobakeun ngadoa. Mangga Gusti Allah jalma nu puasa diijabah doana. Maka setiap urang boga guru mere amalan, mere aurodan sok diimplik-implikan eta puasa. Kunaon mage kitu? Sabab isina nama ame dikabul. Sok sanajan urang bon wiridna sarua. Diwirid ku urang nu puasa jeung nu pake puasa angger aya perbedaan. Kunaon mage kitu? Ieu sabab jeung Nabi jelema nu puasa dikabul ku Allah doa. Oh, urang guru pelet. Urang guru pelet, guru naon sok kita puasa. Nyali abdi ge baheula fungsi protes boga guru ijazah waqiah ka Pak Haji Somari baheula urang Limbangan Garut. Itu mere puasa teh tahap-tahap waqiah teh. Mimiti 11 poe, tuluy 20 hiji, tahap katilu 40 poe, bari kudu dicidek Cigudul teh. Urang Garut kita ka Cigudul. Centelah dibayar ieu mah kudu duit. Nu penting ulah make 40 poean seueur lain. Nah teh. Soal 11 poe 20 hiji lah. Nah, penting yo 40 na yo. Sakalian puasa oge, geus kepala gede deuloan. So komo ieu yo 40 poe. Gali cek manehna teu bisa make duit. Da ieu mah geus aturan guru model ieu. Diolo kitu ieu. Teu nana teu ieu teu anak-anak wae teu ngaloba aturan. Ceuk ieu guru mah ieu bener ya. Sabab teu bisa disokong ku duit. Benter sih bener ya guru teh. Kieu kudu kitu. Itu aturan. Ceuk naon si keusne pangne kudu make puasa wae. Sing horeng ngajawab nanti gitu sabab Allah moal nolak karena doa jelema nu puasa. Itu waqiah kudu dijajah waqiah dor jauh kau Garut mas. Itu urang Cianjur karet tu mere wae haprak bengi di Garut. Itu kudu kieu eta berkah eta meureun manehna mah teuing kumaha nya geus sasak berkah waqiah teh dalam untuk maca waqiah teh banguna apa jigan kahiji meureun geus satala dua geus dawal bari leureumpangan ka dalam we itu 3 menit sabalikan teh 3 menit dalam kusabab janjina Kanjeng Rasul sareng Kanjeng Rasul diri sajelema anu kabulli waqiah maka itu jelema haram pakir. Jadi diharamkeun deh moal pakir. Lamun jelema kabulli kitu eta ge jelema teh guru teh tapi ka di Garut mah geus teu dimeunangkeun manehna kulit tanah. Teu dimeunangkeun. Rencang teh baheula cenah aya rencang ama ge cenah baheula aya orang Cianjur cek manehna ngaranna teh Ahmad. Unggal Ahmad kuing ditanyakeun kuing Ahmad mana itu aya teh aya di Cianjur di daerah Cipanas aya teh teh sarua cenah teh Upenda Cianjur geus teu diberean we zaman baheula ieu mah geus teu diberean beli tanah, kunaon mage gitu, sabab tanahna geus di dieu. Kan usaha dara. Teuing di mana duitna? Teu usaha dara, begitu. Sejarah diulang panan dalam Cikunul. Tamun urang jarah mun urang jarah ka Cikunul. Nu dibaca teh eta lamun urusan aya dunia, hayang itu bisnis saya lancar. Leucing colo lumpa dulu. Kenapa jadi oi? Tisna pangjarahan. Sudah teh urang isu. Membawa aja majalah gitu. Sabab ulama baheula anu sukses. Waqiahna
beli dijanjurkan jarangnya eta dalam Cikunul mata urusan urang jarang kasulitan di urusan ekonomi kaji Cikunul mah si loba macamnya pak kakarenya lagi lah dinyahun itu gaul ini nangge soal malah bergawi wah tapi mungkin harus sama balik aduh kaji Cikunul itu masih mah tukang kulit digoreng ya dan Cikunul itu sejarahnya lamun urusan jabatan nya ulama Cikunul teh nya ulama nya pejabat hebat dari Cikunul nya ulama ongkong nya pejabat ongkong mun urusan jabatan lomakeun di bayar kursi itu tadi dia ayeuna saya ayam orang RT yang menang tak kasih Cikunul ada kursi baca ada kursi itu etananya tak itu berubah puasa berpuasa bitik 11 poe tuluy 20 poe terakhir 40 poe ada aturan bacaannya kamu akhiran teh cenah ceuk guru di Cikunul itu tahun pakai kudu puasa ceuk urang mah akan macai dengan kuwi di negeri sono oh si goreng si maya goreng iya sabab berpuasa mah Allah teu aya alasan keur nolak kana doana eta jelema itu jadi uninga baheula mah kawin teh di bos maca waqiah sakaboli tak sing dolo-dolo baturan sia mah cenah we omong kawe tapi aing ngasa leuwih ti dewe cenah aing mah saripu cenah ieu rukun cenah kawin hanya sia mah waqiah teu bola datang teu bangsa pokoknya luar biasa sangat itu berpuasa si goreng dikaji mah titah nabi si goreng itu kabeh nanaon doa-doa lamun melalui jajah sok aya puasa ieu syaratna pangna berpuasa jeung puasa si goreng sabab Allah bakal ngabul doa jelema nu berpuasa mata kurang ketika doa yang terhijabah barengan puasa maka eta doa la turid moal ditolak Gusti Allah dua begitu ngaji teh jadi langsung menang ilmu teh mas itu beda jeung wiridan mah lu 7 jam ge lieu we kudu ilmu mah teu menang anu kadieu saurna golongan zaman wali tolak Gusti Allah doana dakwatul mudlimun doana jelema nu didolim mata tongga apa udah ngadolim jelema nyiar teh eta jelema ngadoakeun goreng ka urang silakan tuh didolim marek dinyerikeun hatena rek dikumaha nu penting mata ngalukai ka batur itu dolim mata tegenah ka batur itu urang ngadolim ketika eta jelema nu didolim teh ngadoakeun teu pararuguh ka urang bisa jadi urang didolim kadang-kadang dikeurian dolim kan jelema goblok mah itu batur ninganan ka Cibuni kempesan bener kalau nyapa nu sabaraha urang lapor iki oh juga punya tuh aman dengan di motor ban aja ya cenah jok digunting gitu kayak elang gitu mah coba ngomong lu ngangling-ling ya ini stres anyar jadi hati-hati jelema nu nyerikeun didolim teh mangka baik fisik atau nganyerikeun secara hati maka bahaya ketika ujukan ke Gusti Allah ngadoakeun ke urang geuring bisa jadi tong abong-abong urang keur gagah batur ke lemah justru lemah bahaya itu justru lemah bahaya olai ningali olai lewat tapi mematikan gini olai poso diberi
dikira menyasar makhluk patna orang tapi gini loba jelema dibacok orang jadi gak mau kurang lagi gitu lemah orang itu ngamprek matokna luar biasa jelema nu dinyerikan gitu urang wani ngajelema menyerikan tengah dolim teh batur bubuhan batur lemah dari kasaluhuran mah teh wani so urang wani so teh ngalede bubuhan kauntuk kuna ngaona dan kasaluhuran mah teh wanian tewanian kasaluhuran mah mata jalma nu lemah teh jalma nu didolim ketika ngadonga mangka bahaya luar biasa sabab jalma nu didolim Allah teu aya alasan keur nolak doana kan ulah ibadah gitulah ibadah lain cenah takolanya deknya nanya kumanehnya dolim cenah motor aing juruk cenah aing ngadoa minta duit mulai gitu mah Allah ge mah uninga pamburukeun motor cenah dek yang anyarnya aing rek doa ka Gusti Allah subhana cenah langsung bukan cenah ngirim di dealer tuh didolim secara sengaja menurut kita jalannya akal-akalan bisa diakal-akalan ini mah dolim nu asli tak itu ilu golongan jalma nubu Allah teu aya alasan doana ditolak mugia doa urang ge nu selalu kurang dilantunkeun sing dikabul ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun